Kaleresan abdi aya di Raka teh mah. Anjeunna 3 pot ditawis 150 juta, anjeunna hoyong 200. Nah, ku anjeunna teh diical berapa sasih ke depan ka payun, anakan keluar. Nah, itu anakna oge diical 35 juta. Lumayan ya tempat tanaman hias di dusun Sukamulya Ujung Tiwu. Tah ieu sareng pakarna tanaman hias sakecamatan Panjalung teu aya deui wati hiji-hijina ieu. Kumaha Damang? Alhamdulillah saya. Aduh, ieu teh tanaman hias jenis naon, Kaktus mini. Ieu teh kaktus mini. Kaktus mini terus sukulen. Mohon Jenis sukulen. Nah, ini kaktus mini. Ieu teh sabaraha sasi teh? Oh, itu di kisaran 8 sasihan. Ayo bibit awalnya di mana? Bibit abi nyandak langsung ke Lembang. Bibit sadayana bibit Lembang, terus pemasaran abi di Canakri ke Lembang. Lembang deh. Oh, janten ente mubajirnya ngelak ogenya terus aya pasaran pemasaran pasti gitu. Gitu. Iya. Perizinanna rada lumayan oge gitu. Oh gitu. Akhirnya kisaran sabaraha hargana Kang ya Kang? Di kisaran benten-benten upami hargi dikawit 10.000 sampai ke 150, no sampai ke 250 aya hiji pot. Waduh, lumayan prospeknya ya. Jeung barudak murah sing rajin. Melak kaktus oge aya nu sapot itu nepikeun ka 150.000. Bahkan kemarin ningali informasi yang ngagali ti si Aya 3 pot bugikeun ka sabaraha 1,5 juta 150 juta. Tuh 150 juta 3 pot. Nya ayeuna bayangkeun lamun maraneh boga 10 pot atau 100 pot geus sabaraha duitnya jadi miliarder meureun. Nya gitu. Itulah tina nama. Selami kana budidaya kaktus tanaman hias. Abi nembe di kisaran 8 sasih. 8 sasihan. Atuh enggal keneh nya ye. Sabaraha ya populasina sadayana? Di kisaran 3.000. Waduh. Bibit awal nyandak di Lembang nyandak di kisaran 400. Alhamdulillah 8 sasih berjalan enak terus di kisaran 3.000 enak terus aya. Wow, lumayan ya. Terus contoh-contoh atau siap diical. Iya teh. Siap pemasaran. Nah, ieu sadayana terus siap pemasaran anu anakan paling dia. Oh, aya benten tempatna. Wah. Luar biasa nih. Nah, ya nuhun ya atas anakan ya sadayana. Ieu tah palawargi samudayana. Kang minat Kang. Ieu teh apa jenisnya jenis benten-benten ya teh? Benten-benten. Temen ya sepra. Terus ieu setrum. Tadi jenis sekulena teh seueur namun teh. Nah, ieu setrum terus anu itu lemata. Si jangkung eta terus anu ieu sensipera. Sensipera kan seueur jenis-jenisna gitu. tina sa ieu teh Pak pangawasna teh kira-kira nu paling awis jeung nu paling mirah Anu paling mirah di kisaran 10.000. terus 10.000 eta teh tina jenis atau tina apa Pak? Tina jenis oge terus di tinggal ageng alitna. Kadang-kadang nya nu alit mah abi di kisaran ya 10.000-an lah gitu misal. Kami anakan teh. Kami tergantung jenis oge biasa jadi tinggal mengganti jenis ada jenis tanaman hias mah jenis anu masih langka di urang itu pasti hargana
Langkung awis. Eta kawitna kumaha tah? Kawitna teh hobi atau emang kawitna emang tes niat bade usaha nu kieu gitu? Kawitna hobi sih, kawitna diawali dina hobi ya kan. Ayeuna mah upami mengandalkan hungkul hobi kedah tiasa ngahasilkeun gitu. Ulangan saukur hobi ngan saukur resep terus gitu teh aya berkelanjutan gitu. Nyiapkeun artos hobi itu kedah nu Nah ngahasilkeun. itu hobi teh kedah aya kelanjutanna mah gitu. Tuh hebat. Aya contohna nu 150 juta tuh. Kaleresan abdi aya di Raka teh mohon. Anjeunna teu pot ditawis 150 juta, anjeunna hoyong 200. Nah, ku anjeunna teh diical berapa sasih ke depan ka payun anakan keluar. Nah, itu anakna oge diical 35 juta. Lumayan boga 10 siki boga Fortuner aing lumayan Eta jenisna nu kumaha? Jenis. Nah, abdi teh janten rada benten di jenis nang eta mah. 10.000 tergantung jenis nya, terus nya kumaha ageng alitna 10.000 nya nu 7.500 aya upami nu alit mah gitu. Anakan kieu mah. Nu kitu melakna tina naon? Tina siki atau tina Melakna pemitos gede bibit mah teh sabar sakitu tah. Nah, itu mana? Oh iya. Oh ya tadi bibitkeun deui ya. bibit. Oh gitu. Alhamdulillah nya kieu gitu. Jadi orang mah bisa nya sekali meser kudu bibit mah teras ya gitu. Oh jelas strawberry wah itu mah Karena kieu kan keluar. Oh iya nu seperti terus dipotong teh. Eta terus dipotong. terus dipotong. Oh terus dipotong kieu teh enggak teh kieu deui. Kieu iya tah ya anakan geus seueur naon janten 2 anu janten 3 gitu. Eta teh kumaha tergantung pada tangtos gitu nu kieu. Pasti upami pae hiji teh anak-anak mah tos kacandak gitu. Jadi tos kadentosan gitu. Hari resiko mah pasti aya wae nya. Resiko denanan oge gitu. Gitu nguru ieu barang hidup gitu. Sok aya wae gitu. Abdi ge nya sok aya wae gitu ari nu buruk mah gitu. Tapi bi henteu rugina teh nya sapertos kitu gitu. Ayeuna buruk etanya luhurna buang, ayeuna ditempel. Tapi model di atapan kieu mesti ya teh. Mohon Mesti. dan upami kieu kan baseuh teuing teh kenging, garing teuing teh kenging. Upami garing teuing kana teh awon. Akirangan sai gararing. Upami baseuh teuing gambar kana burukna. Jadi seueur burukna teh kan tadina musim hujan. Abdi nyebor samingguan 2 kali si mediana itu langsung kering gitu. Itu kan benten jenis nu emang rada lumayan tinggi. Pami mah emang rami agungna sih. Dibanding Saranes mah dibanding muka dia mah. Cepat. Oh iya sareng ieu teh benten. Benten. Iya sareng ieu benten, sareng ieu tos benten deui. Sareng ieu tos benten. Ieu sareng ieu benten deui. Sebuah jenis tapi dia can terlalu paham gitu nami hiji-hiji nama. Jadi terus gitu pengembangan tapi masih kena tahap belajar. Anu gitu rupi yang 35 yang 50 yang 150 maksudnya di kita karya dan itu baru dah kata 150 2,5 eta pilu pamer na itu kan eta meradani eta black. Oh itu 250 black up black red nu ieu upami nu eta teh 80-an. Oh itu 80 nya Iya sami. benten deui. Hampir sekilas mah asa sami gitu. Tapi benten nami dia benten deh begitu acan patas paham gitu hiji-hijina
semburan di jadwal nyebur semburan teh. Menjemurnya disemprot. Di cebor biasa. Oh, di sini. Terus mulai iki ya. Kamu nu sana yang minat suka aja saya na Facebook, na Instagram atau na di mana? Dina abi dina Facebook. Oke, gitunya. Dina Facebook, terus Instagram oke. Model dina iya bangsa dina Shopee buka apa? Dina website itu depan di barangnya kayak hari ini kan barang jadi abi parah bola sing seueur oke baru masuk nah ada angkat Instagram itu